Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sultan. Nah, hari ini Abah akan ngebakalan wayang Semar. Nah, pertama-tama ngebakalan wayang Semar tuh kayaknya kan seperti ini bulut dibentuk seperti ini. Opal ya, kurang lebih ini tingginya sekitar 15 cm. Opal bagian yang lebih lebar itu untuk mukanya. Yuk kita mulai dibakalan sama apa. Jadi nggak bakalan semua wayang tuh diutamakan untuk lehernya dulu ya. Nah, ke wargi-wargi Abah nu aya di mana wae anu nuju belajar tidak YouTube Abah kayak cara ngabakalan Semar itu. Ini dikupas.
ini bakalan semar klasik ya, bentuknya seperti ini dulu. Ini wargi-wargi Abah, beraya Abah anu belajar ini tah nggak bakalan semar teh sapertos kieu. Tuh ngebakalannya seperti ini.
Nah, kunaon cenah Abah ya di cacagan kieu tah ieu teh sapertos gampil ngarautna. Tuh. Ini sekarang tinggal bagian muka. Nah, ini bisa pakai gergaji dulu. Tuh. Ke wargi-wargi Abah tuh ieu tos ngabentuk ieu kantun pengerautan ngajantenkeun begitu nya. Tah ieu wargi-wargi Abah nu ieu teh bakalan wayang Semar klasik. Upami anu Purnama dengan ieu Purnama dengan benjolan ieu. Ieu mah kangge wayang Semar klasik. Tah ieu teh Semar teh pesanan Kang Ugan di Bandung nya. Kalau Kang Ugan Abah di Damountain sampai di Bakalan. Panginten bakalan tinggawitan kayu bulat begitunya di Kang ngabentuk ieu. Abah cekapkeun heula dugi ka dewe sanes waktos teh ku Abah di sambung deui ayeuna mah bade ditutup tegawe ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.